Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Palamitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kesempatan urang tiasa patepung laung Pak Ampok jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna Beentang Pasantren. Bagian ke-8 karangan Usep Romli, HM. Nyel sebel. Keuheul. Asa diunghak. Asa dililito. Asa disindiran teupupuguh. Ukur opat gajleng tiburuan jarambah keagigir tungku teh. Samemeh nu sejen aranguheun, paurup kuring geusnya yang dina gadosi Jumat. Alah, iung, manehna ngagoak. Keur ngaunah-ngaunah paurum beuntang ngahale uang, carehamna aya nu ngadagor. Puguh bae nyeri ongkoh, rewas ongkoh. Setan. Dajjal, geus rada leler, manehna pasang kuda-kuda. Malikna rajang. Hiup paurukna, nyasar kana pau-pau tewian. Jekop Dewi, panonjok kuring asup kana pipina. Jekop Dewi kana palipisanana. Manehna beu kisewot. Gupugapai niangan pakarang. Manggih bebekan awi. Barang rek dirawel, dipiulaan ditajong cangkengna. Bangkiung, bruna-bru. Nu gelut. Nu gelut, barudak santri nu sejen tinggorowok. Brek nu misah. Si Jumat diraponan ku opatan. Bebekan awina direbut di balangkeun. Kuringnya kitu keneh. Pada ngabebeng ti sisi ti gigir. Istighfar. Istighfar. Lurah santri pahibut seserenteng. Nyarekan lak-lak dasar. Kawas lain jalma ariman bae, ngalumbar amarah tajam. Bawa ka kobongna. Ceuh-ceuhan. Ceceuhan kucai sabalong. Nu teu milumisah areakeakan ti kaanggangan. Kuring dikalengku si Padil. Kunaon antabet boboloneun, manehna ngaweweleh. Song ngasong keuncai dina amok. Keuheul atuh da. Sindir sampir wae, kuring ngageter keneh. Nafsu caan leler. Di jarambah tadi, lurah santri terus-terusan neken. Jol kaluar disampak keun panjejeleh. Coba pikir, saha nu teu pusing. Nya, tapi teu kudu kitu. Mun anta tauds, insya Allah moal kejadian cemar. Geus kieu maah, kalah kumaha bae oge, anta bakal pada nyalah keun. Kago asong. Kago asong kumaha. Kago asong pada nyalah keun. Pada mitenah. Geus puguh ti isuk-isuk teu ngaji, rek dihukum oge pek teh teuing. Tapi ari pajar megat-megat awewe di tampian maah, teu rumasa. Ukur kabeneran. Ari kitu, pajar megat saha? Pajar megat Imas. Padahal ana datang ka tampian rek wudu, manehna geus nyampak di jero. Terus, kumaha? Manehna keluar, ana asup. Geuning sendalna dibawa ku anta.
Timana antanya ho? Geus kapelong ti tadi keneh meureun, nya, kuring ngarawal sendal tina luhur besek. Kahiji, memang kitu, ku ana di pelong aya sendal awewe. Kadua, sabot tadi anta nepungan, aya titahan nu bogana nyokot ka dieu. Saha? Bei muah. Nah atuh ku anta teu dibikeun? Bisi pajarnya nyahoanan. Hayo ka anta ngambek. Ku ana disebut keun ka abei muah, engke bae disangga keun ka aditu, kunu nyandakna. Bei muah mani omat-omatan pisan, bada magrib sendal geus kudu mulang. Padahal mun bikeun bae, ngarah teu ngahasekeun. Enya, cek pikir ana tadi gekitu. Ngan manglebar keun bae, kasempetan keur anta, tepung jeung bei muah. Nyao, kuring kapiasem. Hanjakal anta nyieun rewo. Kalah kumaha oge bakal mawa mamala. Terongkoh kol magrib. Di temaku beduk disambung ku adan. Hayu, berjamaah. Si Padil ngarawel kopeah. Memeju turun, manehna ngaharewos, kana ceuli. Saunyana lurah santri. Kang Panhur, Kang Badri, jeung sakabeh santri kahot, papada mikahayang ka Imas. Nu matak, barang nyarahoeun anta tepung jeung Imas malah mangmawa keun sendalna, rikat pada ngakalah keun. Lantaran manehna sieun eleh set. Wah, anu bener, Dil, kuring calangap kaget. Si Darus tadi buka rasiah manehna geus aya 2 kalina kapihapean surat ku lurah santri keur Imas. Tapi can meunang walonan. Ari Kang Panhur maah pasuratanana si Ubed si Jumad de Kapeto, jadi pasuratan Kang Otang. Kuring hebeek karek ngarunge. Paingan ari kitu maah. Kuring kekecrek. Karek ngartien aya, perang dingin, ngirim suratna, langsung ke ajinisna. Henteu, eueuh nu waraniun langsung. Ngaliwatan bei muah kabeh oge. Brai manggih pijalaneun. Gancang kuring ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka si Padil. Naon, ieu teh, si Padil asa-asa nampanan. Engke, bada magrib ana anteur ka bei muah mulang keun sendal teh ya. Sendal wungkul, si Padil nyerengeh pinuh harti. Make implik-implikna atuh, kuring pepeta, ngagambar keun suratku gerak ramo. Satuju. Kitu ari lalaki. Tapi mun tiba ditu, meurun anta moal nyang harupan tajiran. Nyasat atuh, apan jalanna gekarek manggi ayeuna. Nya. Jeung perkara tajiran mah perkara enteng nu penting pouting yiu sendal kakirim keun ka anu bogana.
Edas. Si Padil gogode, kana 3 batang kawasna yo. 5 batang geteuna naon. Nyokot ka warung Husna. Asuk keunanjukan anak, gitu. Asalila salat maghrib teh. Padahal angger sabiasa. Rakaatna angger 3 rakaat. Surat nu dibaca angger ngumatu, Al-Kafirun jeungul saja. Perbawa hati merenyeng, hayang diura mulang keun sendal. Aweh salam, rurusuhan cengkat. Teu milu wiridan, sok sanajan apal kana koidah, mentaroka wirdan ahwa kirdun. Sing saha jalma nu tara wiridan eta kunyuk. Tapi keun bae, datara unggal poe. Mun taya kepentingan leuwih ti pauting tur istimewa, tara iuh salam-salam leos. Sasari oge, semet maca kulayu maah osok. Rek nul si Padil. Bisi bae lahan si Jumat, nu salatna kabeneran ngarendeng. Bajuna ampir sarua. Baju cele biurum. Abong bareng nganjukna oge, ti tukang ngiridit ngidar. Kopeahna sarua dewi, rada teplek. Hayu, Dil, cek kuring. Si Jumat ngalio. Katenjo beungultna jamomom. Sendal dibungkus, dirapih-rapih ku kertas koran sup kana kantong kresek. Di jerona diselapan surat pondok ditulis ku Arab gundul. Unina. Assalamualaikum. Nyangga keunilu sendal. Kadesing atos-atos nganggona. Bilih geubis dewi. Wassalam. Al-Fakir. Kencing kuring jeung si Padil arindit, nyelenkep ka pipir tungku. Mengkol ka tempat imas tiko sewat tadi beurang, tapakna ka ciri nyeblok keneh. Serok ka lawang dapur. Anta bayi sorangan, Dil ana nungguan di dia ukuring ngoleset ngejauhan ke ahanda peun jandela patengahan. Sok tara puguh arita unteh. Tadi ngagugujuk, tempo deur undur-unduran. Lah. Tong rea omong. Ana caan teger pisan, yeo. Bisi antarek cacarita heula jeung bei muah pek bai sing jongjon. Anarek ka warung Husna nganjuk udu teh ya. Kitu-kitu, hadiari di bibitaan kuroko maah, si Padilea. Trok, trok, trok. Manehna ngetrok panto dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sora awewe kolot ti jero. Leuh palang siang nyaina. Teuh waktosna, seep, palawargi tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nur sepeun, supados teu kakantun carios salajengna. Mangga permios.